Kak keur naon Kak? Keur kieu we mangana da kitu mah hese. Kamanya kieu Kang geus ge jawab ya pertanyaan Mang Ano. Pertanyaan naon mangana? Kakak apal teu naha lauk hirupna dicai? Apal? Nah kitu Kak mun dicamberut wae. Kakak teh keur aya masalah mangana? Nah masalah naon kitu Kak? Heuk caritakeun atuh ka Mang Ano. Kieu mangana kakak teh kan boga tugas Pak Guru tah. Kakak teh encan tugasna teh tugas ngagambar batur mah geus ngarumpulkeun. Kakak mah encan da teu bisa. Nah tuh rek kakalin bebeja ka Mang Ano meureun ku Mang Ano dibantu wae. Sugan teh mangana teu bisa ngagambar atuh. Kakak teh teu apal lieur. Nya geus lah ke ku Mang Ano kalem dibantuannya. Alhamdulillah atuh mangana ayeuna mah masalahna teu ribet teuing. Tah kitu atuh matak lamun aya masalah teh ulah sok dipikiran ku sorangan. Sok ayeuna mah urang lanjutkeun deui nu tadi. Nu mana mangana? Nu tadi teh ya Kak pertanyaan nu tadi kunaon lauk hirupna bet dicai. Geus takdirna we mangana.